Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh. Tanapi Kang Ius carita anu digarap teh nyaeta Si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Dulur barani di mana bae ayana nya uluh disiklakna disiklukna urang Bandung araraya urang Bandung. Urang Soreang, urang Ciwidey, urang Sigonewahnya, urang Banyaran, Baleena, Ciparah, Majalaya, ancang ngek-ngek, ancang ekek, Nagreg, Garut, Tasik, Haturan, Sumedangnya, alah, teh hilap oge ya kang ka urang Sukabumi, Purwakarta, Cianjurna, Bekasi, Banten, Karawang, Tangerang, Jakarta teh, Sukabumi, alah, Subang. Kanggo di luar negeri sadayana urang liat kumaha damang ya. Urang Jeddah Kang Rusdita sareng Kang Hasan. Oge kanggo ka Asep Kandung. Deka kandung ka urang Hong Kong, Cahyaning Tias. Alah. Mama Andri oge di Dubai haturan. Kumaha ka sadayana nu maranca Malaysia nya Korea di India sok mah simkuring sadayana. Pamugi sadayana sararehat lahir batina. Cuma ngatu kaparayun sadayana dera. Ngomong sia Yurik Pak Wahidi ari mireng Jaka Santang geus lemor mah kakara manehna wani ngagorowok sarta bari ngacorelat luncat nyebutkeun empeureupna. Nyawe ayeuna mah garang geuing euy. Jaka Santang ngahehe deui bari sakilat ngawangun gerakan tapak jala. Panasaran dicoba deui. Duk digelang Pak Wahidi teh dihakan ku teungeulan leungeun kencana sarta ayeuna mah langsung leungeun kenca Jaka Santang teh dikejatkeun ka hareup. Duk dijira dampal leungeun ngahanca beuheung bareng jeung eta dius peureub katuhuna nyebrut di handap sarta teu emis deui ngahakan hulu anget. Duk Pak Wahidi ngagerung atuh dulur bari ngajereg-jeget teh mundur. Tapi ai leungeunna mah terus ngaronjang nyatana deuk newak beuheung. Rokaya Jaka Santang rikat ngajorelat ka katuhunana bari najehkeun dampal sukuna ngagunakeun gerakan walang sungsang. Duk ngahakan iga burung anu pikeun Pak Wahidi mah kapaksa kudu ngagerung deui bari badanna ngagebut rag-ragna diu. Ulah didinya atuh dek ngaso mah Wahidi. Jaka Santang lelewana matak ngaheabna ke konjing ya. Nu sia deh. Pak Wahidi ngarohejat nangtung. Bray, hayang cerik nya-nya nafsu kapegung amarah teu bisa budal lantaran nu jadi lawan sakitu lingasna hese ditewakna. Anu antuk namani muleukeun aya nu ngageduk dina tikoro. Naon Wahidi? Ulah babar ian atuh jeung dek jauh boleh di era ku tangtungan atuh euy.
Aduh, sugan kudu dibajak sia teh. Pak Wahidi bari ngarejat ngajorelat luncat anu maksudna dek ngerekep, dek ngagunakeun kakuatan tanagana. Memang lamun dilawan ku pakepuk mah jelas Jaka Santang teh moal nepi. Puguh tangtungan Pak Wahidi teh sakitu ngaling diri kena. Jaka Santang sakilat manehna uncat ka gigir ngagunakeun gerakan kadal kagebah hiuk tuk. Gerakan selendang mayang hanca Pak Wahidi. Atuh Pak Wahidi teu beda ti nangka asak anu ragrag. Pangaruh nafsuna nu geus teu bisa dikadalikeun deui teh antung nama manehna kurang wiwaha leungit temah wadina nu akhirna mah mamalana karasa keneh ku sorangan. Udang Wahidi ulah gogoleran kawas bolon atuh euy. Jaka Santang nyarawok deui bari badana nyang hareup sagemlengna kanu keur ngajurah. Sakali ieu mah Pak Wahidi teu nembak, tapi jurung kunung atuh manehna teh nangtung. Dongko dua leungeunna nyolocoskeun curug-curug jeung jajangkungna. Di antara sirahna puguh we pikeun Jaka Santang mah ngarasa kaget oge nah lawanna teh deuk ngalakukeun gerakan naon. Memang nu sejen mah moal nyahoeun. Pak Wahidi teh keur muserkeun inti kakuatanana pikeun ngabarengan gerakan Taji Malela. Hiji gerakan andalan nu inti panarajangna dina tungtung ramo. Mun segeuna kanu beuheung atawa kana iga burung teh piraku teu ngabelepes. Jaga Santang, kurasa mah cia indung baba. Tuh jeuleu lawang naraka geus melompong, sununa geus muntap-muntap ngadago bugang silaing. Pak Wahidi sorana ngagoronggong geuman. Jadi samat oge inung bapak kaula mah sailana marangan ku kadar eta seuneu nah seuneu neraka. Jaka Santang ngajawabna estuning teneung naker. Bisa sia ngajawab mah Santang. Pak Wahidi bari nyebut dina kecepatan nu luar biasa. Sedang Jaka Santang ngolebat ka gigir mepeskeun panarajangna. Tapi nyatana kecepatan Pak Wahidi dina gerakan Taji Malela tetela geus bisa ngungkulan kecepatan nu jadi lawana. Lantaran waktu Jaka Santang ngolebat teh Pak Wahidi ngagentak ngagilak nuturkeun lawana anu antukna jebot Jaka Santang beunang ditubruk bari ramo-ramona Pak Wahidi jus-jres kana beuh. Jeung kana walikatna Jaka Santang anu ngajadikeun badan Jaka Santang ngagebut anu saterusna jungkel jumpalik aseupan. Tapi nyeta dulur ngaran-ngaran jajaka pasagi sarta padat ku pangabisa sarta bari ngabogaan daya tahan nu matak ngagetkeun lawana. Jaka Santang ngagentak ngagulinyal hudang deui sanajan bari ngarasakeun kanyeri anu pohara. Mun nu dina beuheungna teu pati parna ngan saukur geuneuk, tapi nu dina walikatna manepikeun ka ngaberbeyekeun getih. Masuhan kampretna anu harita keur dipake ku manehna. Hebat euy Wahidi. Jaka Santang bari muringis teh nahan kanyeri anu temerapna ka Pak Wahidi lain deui ngaranjugna lantaran kabuktian lawana teh make bisa hudang deui. Tapi jelas ari mamalana mah teu kurang-kurang. Nu matak pok bae manehna nyarita. Hayang kedeh Jaka Santang. Pak Wahidi maksakeun ngahehe. Pak Wahidi rasa kitu mah jamak atuh. Asa diusapan engko awewe euy. Jaka Santang sanajan bari jeung seuri oge sanyana mah ngarasakeun kanyeri nemalanana teh maka jeung teu euleum-euleum. Setan sia. Pak Wahidi beuki ngabudaya amarahna barang ngadenge ucap-ucapanana Jaka Santang anu dianggapna ngahinanaker. Sarta teu antap paradi sebut sebut bae manehna ngagunakeun deui gerakan Taji Malela na.
Oro kaya dulur sakali ieu mah Jaka Santang teu ngejat, tapi ngagentak manehna ngablesat mapa gerakan Taji Malela ku gerakan gelap ngampar. Jebrot, dua kekuatan diadu nimulkeun sora anu matak euneur anu tumrapna kasih pecut nepikeun ka nyaeta nyungung bangusna manco ka langit. Sedangkeun si Ruyuk ngajaul ka luhur bari ngagelik tarik naker. Atuh nuker pada patelak pitotama teh ngadadak kandeg sakedeung ngarasa leuwas. Taneuh anu keur ditincakna asa ingeung lir aya lini luluwukan atuh tumrapna ka Pawahidi nepikeun ka meceng sakitu badanna ngalinggirik sa anak gajah teh teu burung maning jujur lalitan aya sababaraha deupana. Sedengkeun Jaka Santang tetep ngabadega dina tempatna. Oh nah Wahidi. Wahidi nemalan aku Humarurung, tapi teteh lakuatna teh manehna maksakeun nguniang hudang, tapi nyatana kudu pruk deui bari jegoh batu kejlok manehna ngutakeun getih hirup lalambar. Kira hebat anjing aja Sandang. Tapi kaulah lebih suka ngajolor jadi banusan. Yang kini mang kudu ngejat kebakarangan. Pak Wahidi dari tanah di barung ku Humarurung korejat manehna hudang deui heg ngaluarkeun jimpona nyusutan getih anu maruntang dina kumisna. Kitu nya Wahidi. Sora tuh Jaka Santang nanya bari hate mah lain di ngarasa kaget na sakitu geus nyatana babalongkengan ngutahkeun getih hirup teh tetela wawanena mah masih keneh aya. Pino gawe Santang sol sia dikumaha maksudani ga? Pak Wahidi kalakan nangtang tapi dipake ngomong teh jegoh deui manehna batuk deui ngutahkeun getih. Kini eta kitu bukira Wahidi. Jaka Santang nanya deui bari mencrong kanu keur babalongkengan. Cegaulah kajul ngalungsar sia aing jadi manusia haram kudu ngejat mah Santang. Pak Wahidi bari Humarurung heg sungutna diberesihan deui ku jimpona. Bener hatena mah leuwih teas alabatan batu ieu mah yeuh. Jaka Santang ngagereneng bari ngajorelat ka deukeut si pecut heg ditepak tonggongna bari pok nyarita. Sang hareupan pecut. Tapi omat ulah nepikeun ka dibinasa euy. Ruyuk. Ngajedog sia mah. Jaka Santang bari ngareret ka si Ruyuk. Puguh anjing teh ngarati. Keur mah memang kahayangna turuk-turuk dihucukeun pisan. Atuh teu talangke deui sirilik bae si pecut teh narajang ka Pak Wahidi ngagogog bari ngaronjang nyontrolkeun banguy. Allah ngadu-madukeun anjing edan sia. Pak Wahidi ngaranyu greuwas bari maksakeun nuncat ka gigir. Tapi puguh ayeuna mah gerakanana teu sarancingas tadi. Ongkoh deui tumrapna gerakan gelap ngampar teh lain lumayan hebatna. Padan manehna karasa asa eumeur. Dan ieu mah kukubuk keneh sote. Awahing ku nahap-nahapkeun maneh dumeh ngarasa wirang nepikeun ka kudu ngaku eleh ku sahandapeun. Atuh dinanyang hareupan panerajangna si pecut ayeuna lain di ngarasa ripuhna dulur. Ngan untungna si pecut teh ngan ukur ngaronjangan kana calanana tidaekeun ngegel. Atuh lumayan calanana Pak Wahidi teh tambah langsak ting saleuyeut. Ingkah anjing edan najih aing mah kudu lawan ayu. Pak Wahidi bari najongkeun sukuna tapi da puguh geus taya tanaga atuh manehna teh kalaka ngajarigjeug. Sedengkeun si pencut ngagentak ngeliwet ka tukang eunana sakali nyontrol bujurna teh bari dicentok satakerna ari baragadal teh calanana Pak Wahidi kadodoran luar jerona ngabolonyon pegat kali kolorna. Rupana bae dulur si pecut teh reuwaseun barang manehna mireungeun anu morehek teh taya aling-aling
sot calana anu digerowek teh ku manehna dilesotkeun cegug manehna ngagogog bari terus nguliwet ka hareupeun Pak Wahidi sarta maksudna madeg ngaronjang tapi barang mireun nu ngadungkuk bari guyan gayun si Pecut ngargog deui anu saterusna ngagogogan teu eureun-eureun marukanana meureun kalong lantaran aya paribasa anjing ngagogogan kalong anjing sia Pak Wahidi ngagerewek bari mah kesud mah manehna deuk lumpat tapi saeutik oge manehna teu inget yen caranana ngalumpuruk nya ngalumuk di handap atuh kakara ngalengka oge jol-jol nang kuban puguh teu beda tinu di euran kade atuh Pak Wahidi sing rintih-rintih euy jaga santang hahaha jeung seurikeun pamola Pak Wahidi anjing edan sia Pak Wahidi teu merose anu jeung seurikeun manehna kalakah ngenyarekan kasih Pecut bari terus ngorondang kasih si teu beda ti budak leutik anu keur kukudan sedangkan si Pecut terus nuturkeun tukangeunana bari terepeh ngagogogan matana teu leupas merong anu guyan gayun caketul hideung teuing ngarasa aneheun meureun atawa memangna boga rasa asa diheureyan dibawa ulin anu matak manehna terus-terusan ngilitik bujureun Pak Wahidi bari sungutna teu repeh ngagogogan anu siga kalong keur ngampi dulur barani puguh we tumerapna ka Pak Wahidi mani asagep bae we bujurna teh disontrol bangus anjing mana pantas upama bari jeung bebeledagan teh nembakan si Pecut ngadurutut aya eureuna pat-pet-prot teu bisa diampet ari Medi harita teh dulur anu sabenerna nyang hareupan layan sadua-dua nyaeta Pajaya jeung si Centot dina deukna padungdung teh estuning cingceungna keur atuh kukitu teh mah geus katulup yen Pajaya teh lain lawan enteng-enteng jaba ditambah deui ku si Centot sanajan bener manehna mah pangabisana teu pati sabaraha tapi tetela dina ngayakeun panarajangna teh estuning toh-tohanaker lantaran manehanana teh hayang males ka nyeri mantang loncatan sia Medi Pajaya nyorowok bari nyebrutkeun peureupna deuk ngadagor cukang irung sedangkan peureupna si Centot nyuruntul ti belah katuhu deuk ngicip-ngicip careham Medi cingceung ngabagi panenjona ditenan lolongkrang pikeun emping ngejateun anu dipalar sangkan bisa ngepeskeun panrajang lawan-lawana kalawan sampurna sarta nu saterusna bisa males narajang kalawan ngadatangkeun hasil nu lain lumayan kukituna teh micen deui tempo jolelat bae manehna kakencaeun si Centot dina gerakan pangalmui di dieu ebreh kumaha hebatna wawasen manehanana lantaran sakilat naker cuk teungeulan kepang leungeun kencana ngahakan punut si Centot bareng jeung eta dius peureupatuhuna ngabelesul ka hareup sarta teu emis deui ngagejrot kana careham Pajaya anu belah kenca cuk cuk eueuh tuanana ngagerung meh bareng mun si Centot nepikeun kana lonjong meh-mehan ti kusruk Pajaya mah ngajerek jega tukang bari sirahna ngadangeuk geus kitu corelat meh diluncat ngabarengan metana dampa suku kenca dipake ngajajak bokongna si Centot sedengkeun peureuk katuhuna ngadius deui cuk ayeuna mah ngahakan gado Pajaya waduh tu sarua di duanana ngagerung bari babarengan cuk jalan tuur Medi ngusul tepus ngabeset hulu ang disusul ku sora Pajaya anu ngaharekeung atuh dulur kawas tu keur ngaheujeun ngabarengan badana nu kontan ngageblag ka tukang sedangkan si Centot mah geus miheulaan ngajapapa lah lucu euy lucu ieu mah tuh euy lucu anu saurang ngajapapang anu saurang ngabekang Medi ngahihi seurina meni kasiga awewe anjing sia montong waga gege haji sedan Pajaya bari ngagentak ngagurinjal hudang
kawasna bae bakatingku geus teu kuat ngawangku nafsu. Ari celeg gedeg ari sabrut bae manehna ngadiuskeun pereupna. Nah pesan euy Mang. Medi ngahihih deui bade ngagentak, ngagilek, ngakiwarekeun panonyok. Bareng jeung eta srog suku Katuna maju sarta langsung dipak ngajejek indung sukuna Pajaya. Sedengkeun leungeun Katuna nu tadi dipake nakis sakilat ditilepkeun, anu saterusna dibadugeun ka naga do. Pajaya ngagerung deui sarta paparahna mandek rikat ngejat lantaran kabireungeuh peureub kenca lawana geus ngadius deuk ngadagor sarehap. Oroka aya teu bisa pra, sukuna pageuh teu bisa dikejetkeun lantaran indung sukuna pageuh dijejek nyatana ku Medi. Katambah dikerawak pigelang leungeun katuhuna teh dicerek ku Medi bari semu nu ditarik ka handap. Puguh we kaayaanana Pajaya teh jadi gagaleongan bari badana semu-semu murilit, sedengkeun leungeun kencana saeutik oge teu bisa digunakeun ari lain ngan saukur roresan mah. Nyatana pikeun ngajaga kasaimbangan badana. Ayo euy geurabu di atuh Mang. Aing mah yeuh. Medi satengah nu ngaheureuyan sarta teu antapara dengan kerawak bae ceuli Pajaya anu beulah katuh teh dicerek ku leungeun kencana bari terus dipurilitkeun satakerna dulur. Puguh we Pajaya teh keserikna gegerewekan teu beda ti kunyuk disampeurkeun kerud. Ngadadena we teu lila lantaran ku Medi kaburu aya anu karasa nyelecep kana punuk. Sok padahal harita teh taya angin ngahiliwir. Ku kituna gancang manehna ngalepotkeun daun ceuli nu saterusna leungeunna ngagampung kana pu ceuli. Sedengkeun dampa suku anu keur ngajejek indung sukuna harita teh sakilat diheatkeun dipake nejeh ke kemplongna Pajaya. Bareng jeung ngagerungna Pajaya bari badanna ngageblag ka tukang. Medi ngagentak malik 80 derajat ari breh teh si Centot geus ngadiuskeun pereupna. Medi ngagentak ngaragragkeun badanna ngagunakeun gerakan hayang mupuk bari brek bae atuh. Kantong semarna si Centot teh dijamret. Teu nepikeun ka soblok mah dulur, tapi cukup we pikeun si Centot mah nepikeun ka ngagoak bari matana diburial muncelik sarta teu ngalobakeun deui pamolah kolea bae badan si Centot teh ragrag gahar. Seuri euy, kewanan ulah rusyu atuh baraya. Medi nyaritana bari kituna teh ngagentak nahan badan si Centot anu deuk ninggang ka manehanana. Geus kitu jung nanehna nangtung antare naker ana hege teh panahana dilesotkeun ari pluk bae si Centot teh nangkuban terus we ngusek bari gegerungan. Pajaya anu harita ngabebengkang ngagentak manehna ngajorelat deui bari mata beureum amekan ngahegak. Geus puguh beungeut mah mani euceuy tanda ningkeur ngandung amarah anu rongkah. Asa dihina kabina-bina kudu jadi lawana nempikeun ka murilitkeun ceuli sagala ngarehkeun pisan saperti ka budak rodek hulu. Kuat deui euy nang tuh si Mang euy. Kudu nyari hate pirakaning dipulilitkeun ku eta sakedik atuh emak jamak keun we da teu pegat ieu nya. Medi bari ngahehe deui sarta ucap-ucapanna mata krungseb karasana kana hatena Pajaya mah. Ganjing sia karasa geus dibojaran mah sia ku aing ya. Pajaya anu memang geus kalimpudan nafsu anu teu bisa dikanalikeun deui. Sakilat manehna nyebutkeun pereupna anu harita deuk ngahanjam Medi. Medi surti yen nu jadi lawana teh geus kalap. Manehna ngan ukur ngagilek nyerong ngatuhu bari dibarengan ku gerakan leungeun kenca. Pratu neke kana tarangna Pajaya. Aduh gelo sia. Pajaya nyorok bari rikat ngagilekkeun badana nuturkeun posisi lawan. Sebruti seperti perempat tuhuna ngadius deui deuk males ngabentur sirah. Teas geuning euy tarang teh Jaya. Eta tarang teh euy keur mah herang tambah teas.
Medi ngahihi bade ngagentak ngangslonegeun suku katuhuna ka hareup ngagunakeun jalan jero. Cuk. Panonyok Pajaya teh digagalkeun ku leungeun kenca. Hiuk leungeun kenca Pajaya nyusul tepus. Tapi sakilat ku Medi disuaikeun ku leungeun katuhuna ngabarengan gerakna leungeun kenca. Pelatak dipake nyindrek gonok lakina Pajaya. Iya. Pajaya nyorowok deui bari hing ceurik. Dulur Barani Pajaya ceurik aduh. Puguh teu beda ti nu disogado atuh. Sarta teu antapora di manehna ngarontok anu maksudna dek ngarekep kana beuheung. Oro kaya Medi ngagentak narik suku katuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Corelat manehna ka katuhu ngabarengan metana leungeun kenca ngagunakeun gerakan selendang mayang. Teu salah deui. Cuk ngahanca puceuli Pajaya anu beulah kenca. Geus kitu kilek Medi ngenca bari ngahambatkeun tenggelan kedet leungeun katuhuna. Nyampak teh badan Pajaya keur nyolonton keur mah rontokanana poos ditambah ku dihanca puceuli nya teu ka mana deui jigna atuh tenggelan kedet Medi teh nyayangna kana punuk bari dibarengan ku gorowokna cebrot. Pangat nih kana euy tamat ieu mah ayeuna mah ya. Memang teu salah ijiranana ari bek ari langsung bae Pajaya teh ngagebut nang kuban bari ngaburusutkeun eusi kadut. Teu kudu dipino deui lantaran terus ngusek bari gegerungan. Pangpangna mah manehna teh ngumbar teuing nafsu anu ngajarikeun tanagana gancang beak. Nu antukna manehna kalawan gampangna keur dirag-rageunana. Geus karuhan Pajaya taya hojahna deui mah. Cul bae ditinggalkeun reat Medi kanu keur masih kene bukbek dititenan gemet naker tetela mata gede hate lantaran kabeh-kabeh aya di pihak nu bakal unggul. Si Jiran harita teh patutunggalanana jeung si Anta, si Karbol yang hareupan si Sarkam, si Sarbon jojohan jeung si Odeng. Sedengkeun nu geus tinggal loler aya duaan nyaeta si Belo jeung si Menong. Jadi jumlah jamleh nu geus namru teh aya 4. Da Pa Wahidi mah sanggeusna ngomekeun kolor calanana teh geus ngagapruk deui ka Jaka Santang. Sok sanajan kitu peta teh sanyana mangan sakadar pikeun nyingkahan wiwirang samata-mata. Lantaran ari batin-batinna mah manehna teh geus lain deui giris-mirisna nyang hareupan lawan anu tetela punjul. Atuh di pihakna sidik teu kurang-kurang hebat. Nah dulur mun seug aya nu lalajo teh piraku teu matak ngalenyap atuh mireung ngebut-betna peureup-peureup anu itu ieu oge nganu gempuran nu matak ngaruntageun jajan tuh. Harita teh sidik teh keur patutunggalan jeung si Karun lantaran si Bontet mah geus ngajehjer atuh banda teu kurang-kurang jojohna patutunggalan jeung si Randu. Itu ieu masih keneh garang sarta tacan aya tanda-tanda mana anu bakal asor atawa unggul. Waktu si Karun ngajuraro harita teh lantaran digeblak ku Sidik terus disusul tepus tapi Sidik kalakan nyerangkeun nyatana bari kuda-kudana meyeke sarta dua leungeunna semu-semu ngeked manco dihareup dina pasangan monyet rangga. Sayaga dina sikep ngadago. Pasangan gahgor molor tadi euy Sidik. Si Karun kalaka ngahaha bari korejat manehna hudang. Pasangan beguling-lung deuleu ieu mah euy. Karun lantaran ditampik sapajodogan ku awewe. Sidik nemalanana dieusi ku sinir sape. Anjing ya. Karun jadi kapeupeuh mamarasna hatena sarta teu antapora disebut bae manehna narajang anu maksudna deuk nyuai leungeun Sidik anu saterusna dituturkeun ku tonjokan anu deuk notog kana dada. Tapi dulur Barani sakilat Sidik ngarobah gerakanana. Nyatana ku gerakan ulin kari anu ngulik bek didinya keneh dina pasangan purek. Des. Dua apakah naon dua pigelang nasi Karun teh beunang dihanca ku tengeuran kedet. Cuk. Saterusna palipisan tulang pipi sarta tulang dada si Karun teh dihujanan ku tonjokan-tonjokan jurus paksimui dina ulin mande.
anu tumorapna kasih karun nepikeun ka ngoceak atuh dulur. Sorana les-lesan sarta teu ngalobakeun di pamola. Gebut bae manehna Namru bari tina seungutna nyabrotkeun getih. Sabot kitu si Bontet geus nguniang deui hudang. Mireungeun nu jadi kapalana Namru teh paparahna mah dek lumpat, tapi barang red ka si Randu masih kene bet-bet jeung banda. Maneh timbul di semangatna sarta teu tatapas ini deui hiuk bae manehna nyabrutkeun peureupeuna ka Sidik nu harita keur nonggongan ka manehna. Memang karasa ku Sidik oge hiukna angin teh anu nebakna punukna, tapi ongkoh we manehna mah nyerangkeun si Karun nu antukna peureup si Bontet teh ngacedak kana punukna. Tapi Sidik ngan ukur ngabangkieung meh-mehan ti jongklok. Waktu si Bontet ngahlangkeun dampal sukuna nu maksudna mah dek ngajajak bobokong, Sidik ngagentak malik 80 derajat ngabarengan gerakan suku katuhu ditempatkeun ka tukang. Hiuk des! Dampal suku si Bontet teh dihakan ku teungeulan kepak. Si Bontet ngagoak atuh bari ngagentak ngejatkeun sukuna sarta paparahna mah dek ngejat ka tukang. Orokaya dulur, suku Sidik diangsrotkeun manten ka hareup ngagunakeun jalan jero ngabarengan hiukna peureup kenca anu patutur-tutur jeung peureup katuh. Jot ayu, jot ayu. Tua peureup ngahanca gado. Coba. Si Bontet ngoceak bari kontan badanna ngagedebut ragragna nanggara. Sungutna ngadadak siga nu bengo bari ngaberbeikeun getih. Mana horeng huntu-huntuna plak-pluk dulur maluragan aya kana 5 sikina. Cilakana teh kudu ompong ngora-ngora. Bareng jeung eta si Karun teh geus hudang deui dulur. Memang ari daya tahana mah kaitung cukup oge atuh murid pajenar teh. Anu keur samemena manehna ngalakukeun kajahatan mah es tuning pikanyana keur ku pajenar teh. Ngaran-ngaran ka murid kanu kadeuheus tok asa piraku pamati di gemblengna teh taya leuwihna ti murid-murid anu sajena. Harita oge barang si Karun geus nyatana nyelegedeg deui teu antap wara disabrut bae manehna ngadiuskeun peureupna. Sidik kecingeus ngagentak manehna jingkrak ngagunakeun gerakan hap-hapina. Orokaya peureup-peureup si Karun teh but-bet teu beda ti hujan datangna. Ku kituna Sidik terus we luluncatan ka ditu ka dieu. Saeutik ge teu ngabales dihaja supaya nu jadi lawan leuseuh heula tanagana. Ya, montong cungkat cicit gogorot molor. Si Karun nyarawak bari ngadiuskeun deui peureupna. Hek atuh beguling lung, awas yeuh Sidik harita keneh Sidik langsung males corobok bari sakali ieu mah teu ngejat tapi leungeun kencana rikat nganggo rawel pigeulang leungeun katuhuna si Karun. Anu keur nyabrut mangrupa peureup buleud sarta langsung ditarik ka gigir. Anu belah kenca dina kaayaan leungeun si Karun keur nangkarak. Puguh we badan si Karun teh jadi kabedol atuh bari beungeutna muringis nyatana paureun sikuna ngabeletok potong. Bareng jeung eta leungeun kencana usik dek mata sakilat leungeun katuhuna Sidik meupeuh pepeuteyanana. Bareng jeung eta oge leungeun kenca Sidik ngalepotkeun ceklanana tapi terus ngadaradad nyakar beungeutna si Karun. Bae dibarengan ku hiukna peureup katuh anu teu salade ngacebrot kana hulu angeun. Cebrot. Ayo si Karun koceak dengek bari ngagentak ngajauh ka tukang. Ulu angeun asa tobros coba beungeut karasana peurih dihakan ku gerakan cakar monyet. Masih kene untung dulur sakitu ge panona mah ku Sidik teh teu diganggu. Cacakan lamun niat tadi oge meureun teu caroplok mah eta panona si Karun teh lalocotan tina kongkolakna. Tapi ari hojahna mah deui tetep masih kene aya manehna ngagentak ngaragamang kana perah bedogna. Orokaya Sidik geus ngolebat manten ngasupkeun teungeulan kepang kana pueuh ceuli bari sakalian pepeuteyanana ditarik ka hareup. Ulu angeunna disampakeun ku teu nyelantu.
Si Karun ngagerung deui bae bari nyolontot teu beda ti hayam ka peupeuh. Cegoh manehna batuk ngagolok-gokan bae manehna ngutahkeun getih hirup anu lalambar. Aduh, ampun, Damai. Karun terus ditolonjong keluar ti wawangunan paguron. Biribit deui manehna ditituturkeun ku si Bontet. Atuh si Randu nu harita keur disedek terus-terusan ku Banda. Mireungeuh nu malangpret teh manehna oge pipilueun. Teu beda ti nu geh-geran. Sulwe Banda mah ditinggalkeun. Ongkoda hatena mah geus ngarasa miris ka bina-bina. Sidik permana ngahegak. Bari red kabelah kenca. Tetela jaka santang sabatur-batur nangarongheap nyalampeurekeun. Mana horeng Pawahidi sakomplotan anak Katut Pajaya jeung si Centot geus malabur ngorejat nyatana ti pakalangan. Paingan kadenge si Pecut nganggogogan sarta si Ruyuk nganggelik tarik naker. Mana horeng mun jalma mah keur nyurakan anu malalabur. Atuh lapur dulur hayang ngahukuman Pajaya teh teu bisa kalaksanakeun. Da kabur manten malah jadi ngahiji jeung komplotanana si Karun Katut Pawahidi anu cenah mah dulur sapaguruanana. Dina datangna Pajenar ka Samarang nya teu kira-kira ngarasa harendegna atuh. Tapi teu majar kumaha da pugu geus kitu buktina. Pajenar ngan ukur bisa mere papatah ka Banda jeung ka Jaka Santang. Yen ti ayeuna mah kudu caring cing pageuh kancing saring cet pageuh iket lantaran teu mustahil dina hiji mangsa mah Pajaya sabaturna tangtu bakal daratang deui. Mangka-mangka ayeuna mah apan ngahiji jeung Pawahidi anu dina tindak tandukna teh geus kaonarkeun yen lain jalma anu bener. Oge perkara Nyi Mursiah mah ceuk tinimbangan bapa mah mending sina balik we ka lemburna atawa sina nuturkeun nu jadi adina Ki Kadri menjadi manor pucuk di kontrak Sumadra. Lain ngajurung lagu. Tapi dah memang gitu kuduna. Monggo deui upama tetep aya di dieu kurang hade. Da beureun moal aya anu daekeun ngakuran lain. Pajenar bari ngareret kalas mana. Dah haleun sa Pajenar. Ulah boro-boro hayang ngakuran. Ningal ge narah. Cacakan mun teu kongang mah alim. Sadunya sareng istri serong gitu mah. Banda nyelengkeung ngebrehkeun ka ceceupna. Gitu-gitu teuing ulah. Margi Banda keun urang mah ulah nanaon mandang ka manehanana teh. Tapi kudu mandang teh ka Kiah ya. Nu matak cek bapa mah mending sina ini we ti dieu. Mangko deui upama segaya keneh di dieu mah. Sarua we jeung ngondang Ki Jaya supaya datang deui. Kitu dah. Pajenar ngareret ka Banda. Mung rada susah atuh. Tangtos ge banyak ngalaksanakeunana. Susah kumaha gitu. Nya, ohon jigan apa? Abot jigan mah. Nya, abot kumaha jalu. Rada abot. Kanggo ngedakeunana saanteun atuh benten ti ngusir meureun. Teu nyaon Candang. Malah pikeun manehanana mah kawasna mending ini jeung tinimbang kudu cicing di dieu. Da moal ngeunaheun atuh diantep sarta dikajeunkeun ku sarerea. Nu matak ceuk rasa bapa mah mending dianterkeun we ka Sumadra. Kusaha we eta mah nu marenganana mah
pada sekalian dipanggihan adi bapa di Sumatera teh nyatana anu jadi manor besar. Sakit itu Pak jenenganana Kinata adi bapa nungan hiji-hijina. tak gening Kang mana kapal bapak mah eta teh nyatana nyanggakeun kumaha nu aya di dieu da ari kuring mah ngan sakadar ngapan tuh atuh. Jaka Santang bari ngareret ka banda. Nya ya kayak dek badami heula sareng nyelas. Banda bari ngareret kelas mana ngabandunganana anu harita teh ngawangun catur teh bari ngeleuk tungkul. Tah gitu we tah mah. Jig baradami sing baheut tapi kahayang bapak mah kudu sayeuna-ayeuna ye supaya ganjang beres. Mohon Banda bari ngareret deui kalas mana. Tapi nu direreta mah jongjon we tungkul bari ramo-ramona ngagoromel kana sama. Terus aya badu bangplak dulur karaosnya ku kituna dur hapunten pisan. Cag ieu carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.